gawe cek nembe disesuaikan dengan keadaan. Tadi enjing-enjing gempa di Sukabumi kemarin di Talangkung Kuliren. Hanya seetik gusti teh ka urang teh. Seetik ka urang teh mereka naon? Aba. Panggeuing keur kamu minin, peringatan kamu minin teh kedua. Hiji ngageuing muminin supaya ingat kematian. Hiji kudilalatul hal. Non kudilalatul hal teh segala karasa, segala dikurangan ku Gusti Allah. Panon nu tadina awas kurang awas, ceuli loba karasa, cangkeng, suku, leungeun, buuk dikurangan di bodasan. Eta teh panggeuing ti Gusti Allah, sugan we eling ti Gusti Allah teh dibere we peringatan di lalatul hal nyata dikurangi kanikmatanana. Surat undangan teh ti Gusti Allah di bulan di undangan kematian ku kami mau dicabut kaminya tah dibere nyeri heula cangkeng dan mikiran hayang cagir hungkul meunang tah dibere nyeri panon awasna dikurangi dibere nyeri ceuli buuk dibodaskeun pika istilah orang Jawa mah kana buuk bodase uis, urang mah uis, orang Jawa mah uis teh sudah geus satu geus kolot uis udah sekolot gereuna jadi panggeuing teh kunaon dilalatul hal. Naon dilalatul hal teh mah waman amrihu nunakkisu afala mana kami mere umur komo umurna panjang ku kami dibalikeun deui ka asal beh itu nah dikurangan teh berpikir ku Allah dipiwara berpikir afala yaqilun. Lamun urang kurang napanon kubijil nahuis ku nyeri awak ingat kana kematian alhamdulillah geus eta mas pisukses. Kedua dilalatul isarah. Naon dilalatul isarah teh panggeuing ka urang ku di sekitar kejadian urang di luar awak urang. Tadi mah Allah ngegeuing teh menimpa kana awak urang sagala dikurangi sehatna dikurangi nya tadi. Eta mah dilalatul isarah. Dilalatul isarah mah Allah mere isarah di sekitar urang. Eta nu tadi teh banjir bandang bahkan gempa teureun gempa teh kanyaah di Allah umur dipanjangkeun gempa diayakeun kanyaah di Allah bek sadar moal digacak sadar kanyaah di Gusti teu langsung kitukeun tadi balikeun di takubkeun kanyaah di Gusti Allah umur dibere panjang tuluy dibere panggeuing ti Gusti Allah kanyaah ti Gusti Allah kecuali mun urangna teu sadar anggar we dibere kanyaah dibere panggeuing teh tuluy murugul teh eta mah bisa jadi azab bisa jadi siksa kartos teh jadi eta naon cenah ketika urang aya mah ieu teh panggeuing eta naon cenah kanyaah da anggar maot saja nu gempa ge saja nu gempa ini hancur awak urang maot eta kieu dibecaan heula disieun heula
sugane atuh ngadeukeutan kana tempat kebaikan, sugane nambahan daek maca Quran, sugane daek nambahan maca sholawat, sugane teu wani doraka. Doraka ge aduh sieun gempa, sieun itu sieun ieu. Ini bisa ditinggali dua sisi gempa teh. Apakah itu adab kutukan? Hanya ngakeun ke Gusti Allah teh apa? Ini makanya ahekeun urang mah nu hirup keneh mah. Mungkin ujian, mungkin aya urang nu sakola, aya urang nu darajat taluhur mah. Mungkin teguran, mungkin panyarekan ti Gusti Allah, mungkin gini anu kabanggiana teh tempat loba pasantren Sukabumi, Cianjur, Garut. Di Bandung mah teu gini kurang. Da kieu sunatullah cara aya murid 40 urang ya murid teh. Aya nu bedegong bontongor hiji. Bontongor bedegong tadi teu sieun ku guru. Teu sieun ku kolot, wah serius. Di kelas carikeun kaluwihan. Jangan ngaduruk cengek sagala dina kertas. Da budak bontongor. Atuh sakelas bisa naon? Kebesekan, batuk kaduruk naon mah. Cengek, oek-oekan. Guruna amat. Carekane ku guruna aja budak teh. Anu pangheulana kagadengan mah kacarekan lain budak anu bontongor nu ditukang, tapi nu dihareup nu barageun. Ai nyarekan hiji, narekan teu hiji. Anu mana teh anu pangtukangna anu bontongor bedegong anu ngaduruk naon teh abdi teh. Cengek di jero naon? Kelas atuh sarea batuk, guruna teh total nyarekan ari sia. Bedegong teh ieu suara teh kadenge ku kabeh. Kantos bahkan murid numpang hareupna numpang naon mah. Numpang tarik meta gempa oge semacam gitu. Gempa oge. Akhir urang mah ieu teh balikeun Gusti kadeudeuh ti Gusti kanyaah ku Gusti umur masih keneh dibere tuluy saeutik dibere gempa ieu teh gacan ieu teh kanyaah gacan geup kana Quran geup kana thalabul ilmi paribasana teh rugi ari maot keur ngaji mah terugi ari maot keur maca Quran mah terugi ari maot keur sujud mah katos teh di kesimpulanana panggeuing ti Gusti Allah pepeling ti Gusti Allah lamun ditapakuran ku jelema nu sadar kabagi sabiji do di panggeuing teh tadi naon cenah anu dina awak sorangan dikurangi kanikmatan dikurangi kesehatan sagala tarasa eta surat undangan ti Gusti Allah. Eling tah kuring dibere nyeri cangkeng, ering dibere nyeri suku. Kadua panggeuing ti Allah teh naon? Dilalatul isarah, kejadian di sekitar urang seperti banjir bandang, tsunami, naon deui? Gempa gitu, reruntuhan, lini jeung sajabana. Ieu teh keur ka urang mah naon? Kanyaah naon? Umur dibere panjang, kali gancan kembali karena jalan anu suci, kembali karena jalan anu benar, tobatan nasuha. Kata maham, kartos iya, Gusti nya keneh Gusti teh ka abdi perlu bersyukur ya, teu disakalikeun ya teh, salit-salit, da atuh kali ngamalkeun ya teh, pangeling ti Gusti. Sugane atuh ku ngaji mah teu napel, kan ari ku aya gempa mah jelema sok anjing-anjingan oge. Jelema tukang anjing-anjingan, goblok-goblokan, tarajol gempa anjing-anjingan mah. Wah, Allahu ya Allah, astagfirullah pasti gitu. Segala ya gitu. Ku Quran, ku hadis mah tepatin apa? Mun aya manuk uncuing, cicing teh suhuneun 5 urang. Uncuing cicing teh langsung soak mah. Soak sepa atuh. Lalu menuju-uju yang ada di kebun mah, iya mah dina suhunan urang 5 urang. Soalnya, tapi lo mengadai keterangan ajengan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sakabeh anu bernapas bernyawa bakal maut. Sieun ku cuing, sieun ku eta. Sieun ku cuing tah.
malapal pelajaran gitu bahkan disebutkan Quran hadis bab kematian moal kuncuing ngelak dong ya kalau berarti mah urang dong tadi balik dong kuncuing lagi kata se tapi panggeuing ti Gusti Allah panggeuing jole geus kitu jelema teh aya tamah teu asa teh teh itu sebarang sekali tarnya kita ya ngobrol sebarang sekali tar aya ngobrol teh eueuh jadi takut aya kembali teh sakumaha eta teh ngakibatkeun tsunami teh eta obrolan teh mah ya begitu sekolot nya faktor usia mah awak ge dikurangan dunya oge geus faktor naon je faktor usia berarti itu jadi cangkeng udah dunya teh cangkeum menjibrik saeutik jadi gempa gitu kan nah gitu kasadananya jadi keayaan gempa tsunami banjir keur ka urang mah ieu teh kanyaah ti Gusti Allah kadeuneuh ti Gusti Allah da masih keneh hirup sugan berpikir kembali ke jalan yang benar keur kanu sejen kanu kakenaan eta teh musibah ngan geunahna di antarana urang jadi umat kanjeng Nabi wah hiji musibah kutukan ti Allah di umat kanjeng Nabi balama mun aya tsunami zaman Nabi Nuh ciri dikutuk umatna kan anda gini nya mun aya kebakaran seuneu ciri dikutuk umat kanjeng Nabi mah sakabeh ujian lain jadi kutukan asal bisa nerimana lain kutukan di Gusti Allah kados itu beun eta panggeuing keur kamu ini jadi sugana urang eke mun Gusti pikanya kali abdina bisa dipikanya teu mun bisa dipikanya gap Quran gap shalawat gap talabul ilmi ta eta kali urang mah ieu mesti kana ku Allah kanya dibere umur beun eta